Ngaran kuring Yoyok. Keur sabagean jalma pakasaban anu dipigawe ku kuring ngarupakeun hiji pagawean anu jarang dipikahayang ku sabagean jalma. Kuring nyaeta saurang tukang gali kubur. Biasana kuring tugas di kuburan. Jeung kabeneran kuring tugas teh di hiji kuburan anu lumayan geus kolot anu aya di Bandung. Kurang leuwih geus aya 7 tahun kuring ngajalanan pagawean ieu. Dina waktu salila eta heug lamun aya anu nanya, nah kuring kungsi nempo hal anu aneh salila migawe pakasaban eta jeung pikasieun nya jawaban kuring nya. Pamikir kuring ieu geus jadi rasiko pagawean kuring. Nyarek kumaha deui? Jeung dina deungeut ieu kuring bakal nyaritakeun hiji pangalaman anu kungsi kealaman ku kuring. Dina hiji poe kuring meunang tugas jang ngagali kubur. Jeung anu maot teh nyaeta salah sahiji awewe. Cenah mah maotna alatan gering. Eta awewe teh geus teu boga kulawarga. Jeung dina hirupna sorangan. Nyaeta di hiji imah leutik anu teu jauh di kuburan. Kusabab umurna anu geus kolot jeung mineng gering-geringan, anu pada akhirna awewe eta teh wafat. Dina waktu harita kuring tugas jeung salah sahiji babaturan kuring. Ilaharna lamun teu loba pamenta kitu kieu ti pihak kulawarga anu maot, keur ngurebkeun hiji layon mah bisa dipigawe ku 2 urang pagawe. Kuring duaan mimiti ngagali. Basa kuring keur ngagali kubur, kungsi kuring ngadenge sora. Sora siga anu ngageroan ngaran kuring. Pamikir kuring eta teh sora babaturan anu ngageroan kuring. Kuring ngalieu ka tukang. Babaturan kuring oge nempo ka kuring
seolah mere isyarat keur terus ngagali. Jeung nitah kuring teu kudu mikirkeun hal-hal anu aneh. Ya kuring ge teu malire kana kejadian eta. Kuring nuluykeun ngagali, sangkan bisa gancang-gancang ngurupkeun layonna. Waktu teu karasa geus kaliwatan. Tungtungna kuring beres ngurupkeun layon awewe teh. Jeung langsung rurusuhan keur balik. Tina peutingna kuring kungsi teu bisa sare. Teuing kunaon? Kuring asa ngarasa aya rarasaan anu ngaganjel. Tapi teuing naon eta teh. Kuring maksakeun sare. Nepi ka akhirna kuring ngimpi goreng. Dina jero impian kuring ningali saurang ti kajauhan. Nya kuring oge leumpang ngadeuketan manehna. Basa ku kuring ditinggali. Astagfirullah. Dina impian kuring ningali awewe kolot anu tadi beurang dikurepkeun ku kuring. Nangtung hareupeun kuring jeung kaayaan beungeutna anu pias pisan jeung panonna siga anu melong tapi teuteupanna kosong. Eta awewe teh tuluy ngomong ka kuring, kunaon anjeun beut ngagali kubur urang? Hah? Kunaon anjeun ngagali kuburan urang? Kunaon anjeun ngagali kuburan urang? Eta awewe teh tuluy-tuluyan ngomong siga kitu. Nepikeun ka akhirna kuring oge ngorejat hudang. Eta impian teh karasana siga anu nyata jang kuring. Kuring jadi kahudangkeun bari jeung pikiran pinuh ku tanda tanya. Pamikir kuring bisa nepikeun ka kaalaman kajadian kieu keur kuring mah jarang nepikeun ka ngalaman didatangan dina impian. Biasana pengalaman anu kaalaman ku kuring ngan ukur nempo sakolebatan atawa ngadenge sora-sora. Tapi naon anu kaalaman dina impian
kajadiana katinggalin aku kuring jelas pisan. Malahan nepikeun ka kuring bisa jelas nempo banget nah. Rasaan kuring jadi teparugu dina peuting eta. Kuring nyobaan meremkeun deui panon, tapi puguh rada hararese. Kaisukanana kuring nyobaan nanya ka babaturan kuring anu milu ngurupkeun eta awewe. Nya maksud kuring hayang apal. Nah manehna oge ngalaman siga anu kaalaman ku kuring, tapi nyatana henteu. Iwal kuring anu ngalaman. Jeung sing horeng dina peutingna basa kuring sare eta impian teh kajadian deui. Eta awewe teh ngadatangan deui kuring ngaliwatan impian. Kuring nempo eta awewe teh bari jeung ngucapkeun hal anu sarua. Kunaon anjeun ngagali kuburan kuring? Jeung mentak kuring sangkan ngeureunkeun ngagali kuburanana. Dina waktu eta kuring teu bisa ngomong nanaon. Jeung kuring bingung kudu ngabandungana siga kumaha. Jeung sanggeus kajadian impian eta kuring pasti kaudangkeun di tengah-tengah sare kuring. Jeung eta impian teh kajadian deui nepikeun ka sababaraha poe. Hiji waktu kuring keur ulin ka imah babaturan kuring. Dina waktu harita nya kuring ngobrol bari ngopi nepikeun ka teu karasa waktu geus nujukeun jam 2 peuting. Nya kuring ge mutuskeun jang balik. Satepina di imah nya kuring gura-giru jang sare. Tapi nya kitu teh seperti biasa kuring teu bisa sare. Pikiran kuring ngalayang ka mana wae nepikeun ka ujug-ujug. Sora naon eta? Kuring ngadenge aya sora di luar patok kamar kuring. Jeung aya anu keketrok kana panto kamar kuring.
Saha? Ditanya, tapi tenembalan. Nepikeun ka ujug-ujug. Astagfirullahaladzim. Ujug-ujug panto kamar kuring kabuka sorangan jeung katinggali aya anu ngajanteng di hareupeun panto kamar kuring. Saurang awewe kolot make baju kabaya anu geus kolot pisan. Jeung buukna bodas. Eta seorang awewe teh katinggalina mawa itek jeung kaayaan awakna anu geus bongkok. Kuring ngarasa teu asing ku awewe kolot ieu. Ieu sosok awewe anu dikuremkeun ku kuring. Leungeunna gugupay ka kuring. Siga anu ngajak kuring ka hiji tempat. Kuring ruas. Nepikeun ka kuring nyobaan babacaan sabisa-bisa. Astagfirullahaladzim. Dina kuring keur babacaan. Sing horeng eta makhluk teh geus ngaleungit. Kesang lembut, kesang badag ngorolok dina awak kuring. Kuring jadi bingung. Aku naon? Eta awewe kolot teh beut datang ka kuring. Kaisukanana kuring nyobaan nanya ka jalma anu bisa jeung ngarti kanu haha anu kararieu. Kuring nyaritakeun pangalaman kuring anu kaalaman dina sababaraha poe nu katukang. Jeung cenah kuring teh geus ngalanggar hiji pantangan di mana waktu kuring ngurupkeun eta layon. Kuring jadi bingung. Kuring nyobaan nginget-nginget naon anu dipigawe ku kuring. Sanggeus diinget-inget kakara kuring sadar kuring geus ngalanggar pantangan anu teu meunang dilakukeun ku hiji tukang gali kubur. Nyaeta ngobrol jeung layon. Dina waktu harita kuring inget kuring sempet ngajak ngobrol ka eta layon saacan kuring ngurupkeun manehanana. Ting naon anu dilakukeun ku kuring dina waktu harita jeung kuring bener-bener teu sadar dina ngalakukeunana. Nyantugna kuring dibersihan ku jalma anu bisa eta. Syukur alhamdulillah impian goreng
anu sering kealaman ku kuring, akhirna teu kealaman deui ku kuring. Jeung antugna kuring bisa saret tibra deui. Nya bisa wae anu datang ka kuring teh makhluk anu nyarupaan sosok awewe kolot anu dikurepkeun ku kuring. Keur kuring ieu mangrupakeun pengalaman anu berharga. Yen kuring kudu leuwih hati-hati dina megawe pagawean ieu. Ngeunaan sagala rupa hal, mitos atawa pantangan-pantangan anu teu meunang dilanggar komo ku hiji pagawean siga kuring tukang gali kubur bener-bener ulah dianggap sepele.